A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man lahus sulusu. Babu man ari ieu eta bab bade ngajelaskeun jalma. Lahu eta tetep kana man as-sulusu ari 1/3. Wasulsu fardul ummi haitsu la walad wala minal ukhwati jam'un zu adad kasnaini aus sintaini au salasi hukmu dzukuri fihi kal inasi wasulusu sareng ari 1/3. Fardul ummi eta babagian ibu. Hai sulawalad sakirana henteu aya anak. Hai sulawalad sakirana henteu aya anak ya wala minal ukhwah sareng henteu tina pirang-pirang dulur. Jam'un tegesna jama zu adad anu ngabogaan bilangan. Kasna ini saperti dua dulur lalaki. Au sintaini atawa dua dulur bikang. Au salasi atawa tilu dulur. Hukmu dzukuri ari hukumna pirang-pirang lalaki. Hukmu dzukuri ari hukumna pirang-pirang lalaki fihi dina sulus kal inasi eta saperti hukum pirang-pirang awewe. Kal inasi eta saperti hukum pirang-pirang awewe. Walabni ibnin sareng henteu aya incu lalaki ti anak lalaki ma'aha serta umun. Ma'aha serta umun au bintahu atawa anak au bintahu atawa anak awewe na ibnun disebutna bintul ibni nya. Fa farduha maka ari babagian umun as-sulusu eta 1/3 kama saperti bayantuhu ngajelaskeun kaula kana ma. Wa iyakun zaujun wa ummun wa abu fasulusil baqilaha murantabu wa hakaza ma zaujatin fasoida falantakun anil ulumi qaida. Wa iyakun sareng lamun henteu aya zaujun saha salaki wa umun sareng ibu wa abun sareng bapak. Fasulusul baki maka ari sulus baki satunya. Fasulusul baki maka ari 1/3 anu sesana laha pikeun umun murotabu an eta anu ditartibkeun. Wa hakaza sareng hale saperti ieu sulusul baki ma'a zaujatin bareng serta istri fasoida ma'a zaujatin bareng serta hiji istri ma'a zaujatin bareng serta hiji istri fasoida maka leuwih loba.
fala takun maka ulah jadi maneh anil ulumi tina pirang-pirang ilmu qaidan eta anu diuk. Wahwalis naini au sintaini min waladil ummi bi ghairi maini wahwa sareng ari sulus lisnaini eta pikeun dua jalma lalaki au sintaini atawa dua jalma awewe min waladil ummi tina anak ibu bi ghairi maini kalawan teu mangmang deui. Qauluhu babu man lahu sulus wasul sufardul ummi haitsu la walad ilah. Tosna dina ieu bab bade ngajelaskeun jalma anu bakal menang narima kana sulus. Hartosna dina ieu bab bade ngajelaskeun jalma anu narima kana sulus tegesna 1/3. Ari jalma anu narima kana sulus teh di antarana umun. Ari jalma anu narima kana sulus teh nyaeta umun. Tegesna ibu. Syaratna umun narima kana 1/3. Syaratna umun narima kana sulus kana 1/3 tos hiji ulah babarengan jeung anak atawa insu ti anak lalaki. Hiji ulah babarengan jeung anak atawa jeung insu ti anak lalaki. Anak jeung insu nama rek lalaki rek awewe. Anak jeung insu nama rek lalaki rek awewe. Imma mufrad wa imma jama. Imma mufrad wa imma jama. Syarat kaduana ulah babarengan jeung dulur anu jama. Syarat kaduana ulah babarengan jeung dulur anu jama. Mafhumna lamun umun. Mafhumna lamun umun babarengan sareng anak atawa sareng insu di anak lalaki atawa babarengan sareng dulur anu jama. Terus maka eta umun moal narima kana sulus. Maka eta umun moal narima kana sulus kana 1/3. Maka eta umun moal narima kana sulus tapi narima na kana sudus. Tapi narima na kana sudus 1/6. Syarat katiluna ulah babarengan jeung abun. Syarat katiluna ulah babarengan jeung abun. Syarat katiluna ulah babarengan jeung abun. Terus anu abuna keur babarengan. Anu abuna keur babarengan jeung salah sahiji salaki atau pamajikan. Anu abuna keur babarengan sareng salah sahijina zauj atawa sareng zaujah. Terus titik
Mafhumna lamun umun babarengan jeung abun. Mafhumna lamun umun babarengan jeung abun. Dos. Anu abuna keur babarengan sareng salah sahiji salaki sareng pamajikan, maka eta umun moal narima kana sulus kamil. Maka eta umun moal narima kana sulus kamil, tapi narimana kana sulus baqi. Tapi narimana kana sulus baqi. Serta eta umun sok narima kana sulus baqi. Serta eta umun sok narima kana sulus baqi dina nalika babarengan jeung abun. Dina nalika babarengan jeung abun. Dina nalika babarengan jeung abun. Tapi make syarat narima kana sulus baqina. Tapi make syarat kana narima sulus baqina teh. Tapi make syarat kana narima sulus baqina teh. Di mana-mana henteu aya anak. Di mana-mana henteu aya anak. Sareng henteu aya incu ti anak lalaki. Sareng henteu aya incu ti anak lalaki. Naha anu mufrad atawa anu jama'. Naha anu mufrad atawa anu jama'. Contohna saperti tos mayit ninggalkeun jaoj. Contohna saperti mayit ninggalkeun jaoj. Tos ninggalkeun umun. Ninggalkeun umun. Ninggalkeun akhun li abin. Ninggalkeun akhun li abin. Contohna saperti mayit ninggalkeun umun, ninggalkeun jaoj, ninggalkeun akhun li abin. Maka umun menangna 1/3. Maka umun menangna nyaeta sulus 1/3. Jaoj menangna 1/2. Lantaran teu babarengan jeung anak. Jaoj menangna 1/2. Akhun li abin menangna 1/6. Akhun li abin menangna 1/6. Sareng contoh, tulis deui. Sareng contoh mayit ninggalkeun umun. Mayit ninggalkeun umun, ninggalkeun jaojah, ninggalkeun akhun li abin. Maka umun menangna sulus kamil. Jadi 1/3 anu sempurna. Maka umun menangna sulus kamil. Dos jaojah menangna 1/4. Jaojah menangna 1/4. Akhun li abin menangna asobah. Terus tulisan bae contohna lah. Sareng contoh saperti mayit ninggalkeun umun. Dos ninggalkeun jaoj. Ninggalkeun jaoj, ninggalkeun abun. Ninggalkeun abun. Maka jaoj menangna 1/2. Sebab sacan boga anak. Ya.
Maka jawab menangna 1/2. Terus umun menangna 1/3. Sulus ngan sulusna sulus baki. Umun menangna 1/3. Abun nya. Abun menangna abun menangna asobah. Abun menangna asobah. Tadi wa iyakun zaujun wa umun wa abu pasulusul bakilaha murotabu. Ya. Zauj menangna seberapa tadi? 1/3. Ya 1/2. Umun 1/3. Tapi bakinya sulus baki. Abun asobah. Terus ya. Terus deui sareng contoh seperti mayit ninggalkeun zaujah. Salah contohna mayit ninggalkeun zaujah, ninggalkeun umun, ninggalkeun abun. Terus zaujah meunangna 1/4. Lantaran tacan bogana anak. Terus boga anak mah meunangna sumunnya. Umun meunangna 1/3. Inu ge sulusna sulus baki. 1/3. Abun asobah. Abun naon cenah? Sabaraha? Sareng contoh mayit ninggalkeun zaujah, ninggalkeun umun, ninggalkeun abun. Itu kan tadi? Nya. Zaujah meunangna 1/4. Umun meunangna nyaeta 1/3 sulus baki. Abun meunangna asobah. Maka di dieu kumpul 1/4 jeung 1/3. Menurut ilmu faraid ieu teh asal masalahna tina mubayanah. Tegasna ngalikeun hiji jumlah kana jumlah anu hiji deui. Ngalikeun hiji makhraj kana makhraj nu hiji deui. 1/4 di dieu kumpul makhrajna 1/4 jeung 1/3 berarti 4 kali 3 12. Berarti asal masalahna tina 12. Berarti 1/4 tina 12 kesina 3. Tilu bikin kana zaujah. 1/3 tina 12. Tulis deui qauluhu wa huwa lil isnaini aw sintaini min waladil ummi bi ghairi maini wa hakaza in kasaru auzadu kama lahum fi masiwa huzadu. Hartosna anu kaduana jalma anu meunang kana sulus. Hartosna anu kaduana jalma anu meunang kana sulus teh hartosna anu kaduana jalma anu meunang kana sulus teh sulus eta 1/3. Nyaeta dulur anu saindung. Nyaeta dulur anu saindung. Terus dulurna mah rek lalaki atawa rek awewe. Asal syarat kudu jama. Asal syarat kudu jama. Asal syaratna hiji kudu jama tos. Asal syaratna hiji kudu jama. Tegasna ukhten li umin. Tegasna ukhten li umin atawa akhoen li umin. Tegasna ukhten li umin atawa akhoen li umin. Terus mafhumna lamun henteu jama. Mafhumna lamun henteu jama dalam kurung mufrad maka moal narima kana sulus
maka moal narima kana sulus tapi narima kana sudus. Tapi narima kana sudus. Dos syarat kaduana ulah aya anu ngahijab. Syarat nu kahiji tadi kan kudu jamanya. Syarat kaduana ulah aya anu ngahijab. Syarat kaduana ulah aya anu ngahijab. Dos titik. Ari nu ngahijab kana dulur anu saindung. Ari anu ngahijab kana dulur anu saindung. Dos eta aya 2. Eta aya 2. Hiji tina jihad asal. Hiji tina jihad asal nyaeta abun jeung jadun. Nyaeta abun jeung jadun. Bapak jeung aki. Eta ge ngahijab lah nya. Dos kaduana tina jihad puru. Kaduana tina jihad puru. Puru eta anak insu gitu. Dos nyaeta ibnul ibni. Nyaeta ibnun jeung ibnul ibni. Dos nyaeta ibnun jeung ibnul ibni. Bintun jeung bintul ibni. Bintun jeung bintul ibni. Baik anu mufrad maupun anu jama'. Baik anu mufrad maupun anu jama'. Dos contohna saperti mayit ninggalkeun akhwen li umin. Tulisanana akhwaini li umin. 2 dulur lalaki anu saindung. Contohna saperti mayit ninggalkeun akhwen li umin. Ninggalkeun jaoj ninggalkeun ummun. Ninggalkeun jaoj ninggalkeun ibu ninggalkeun ummun. Terus maka akhwen li umin menangna 1/3. Maka akhwen li umin menangna 1/3. Terus jaoj menangna 1/2. Jaoj menangna 1/2. Umun menangna 1/6. Umun menangna 1/6. Sareng contoh saperti tulis deui. Sareng contoh saperti mayit ninggalkeun ukhten li umin. Ukhten li umin jadi 2 dulur awewe anu rejeng indung. Contohna saperti mayit ninggalkeun ukhten li umin. Ninggalkeun ukhtun li abin. Ninggalkeun ukhtun li abin. Sareng ninggalkeun jadah. Sareng ninggalkeun jadah. Jadi eta nini. Terus maka ukhten li umin menangna sulus. Berapa sulus? 1/3. Maka ukhten li umin menangna sulus 1/3. Ukhtun li abin menangna nisfu. Nisfu 1/2. Terus jadah menangna sudus makhsusoh. Jadah menangna sudus makhsusoh. Menangna 1/6. Terus segera baca nazamna. Wasul supardul ummi bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Wasul supardul ummi haitsu la walad wala minal
wa tijam undu'adan asnaini au tintaini au salasi hukmu zukuri fihi kal inasi ma'aha au bintahu fa farduha sulus ma bayantuhu wa iyakun zaujun wa ummun wa abu fasulusul baqilaha murantabu wa hakaza ma zaujatin fasa'ida fala takun anil ulumi qa'idan wa huwa lisnaini au tintaini min waladil ummi bi ghairi mainin wa hakaza in kasaru au zadu fama lahum bima siwa huzadu astawil inasu wa dhukuru fihi kama qad audah masturu